batur anu kapungkur mapaikeun carita zaman baheula. Titisan para wali rekan para pujaga dina bab carita pawayangan. Pada ngareka-reka basana, pada mapantes adeg-adegna, pada mapanekeun kaayaan aruluyu jeung zaman turnubat zamanana. Milad kinaliakan tuturning catur bubukaning cinarita. Nyarioskeun kawontenan di pagelaran Jawi Keraton Maespati. Anu nyangkring Cakrawati ngabahu Denda Sri Paganti Pancerna Nagri kang boten wonten malih. Pranyata Prabu Arjuna Sasrabahu ieu Prabu Arjuna Wijaya. Nganggo raksukan sing sarwa enah dinaetes ing sosocan uruku biar kadia kurang-kurangan. Dipunadep ingkang Narapati soda boten kekantun Narapati Lingkapati. Tumuku hamari judat demah naibang sabda atri haningali pamor sang nalendra. Lami-lami ngantika Prabu Arjuna Wijaya.